jasa baru dak deh saya ngabuburit tapi kesannya ayo baturan orang aduh kamu ke aing telepon baturan dulu bener ayah. Halo bosku. Aing teu menang-menang ya eleh jigana. Waduh, aing saha ieu telepon. Halo, aya naon? Ya halo kuy, ulin kuy. Ulin kemana ieu? Hayu lah. Hayu meluncur, dia apa panggil lah? Siap lah, hayu. Mana yuk? Baturan teh datang. Kemana ya? Gila jasa deh, baturan. Serahin dulu bang. Bosku. Papanggih. Iya, Tadi ngabuburit. Yuk kuy. Tadi nelpon pannya. Nelpon. Kesel urang kermain ML ya. Eleh euy. ML mah teresep aing FF. Ieu kumaha ieu bingung rek ngabuburit ke mana? Nyumpah. Geus ieu cari deum kieu. Wan aing udah aing kesel. Aing dah. Mana we tangguhan di dieu? Oh siap urang mah tuh. Oke, urang ka ditu lah. Hayu. Bisi aya mau ka ditu. Bener sok. Dah aing. Sabar. Aing bang. Baca chat. Ulin yuk. Ulin ke mana? Ulin atuh sia mah ngomong teh paduk pisan. Oke. Aduh, hujan. Duh, kumaha tuh? Ini aing kudu hujanan. Pantai. Lapar nih. Atuh. Hayu lah. Sia masuk loba bacot. Hayu we, kan bae kena hujan ge, tuh hujan ieu. Hujan deui. Ayo atuh. Gugur. Naon? Hujan. Kan bae atuh hujan-hujan ge da kesel aing. Kurang ngomong Yang Urang geus mesti ulaheun ku emak. Da mesti galak nya. Geus dah. Emak urang galak jasa. Aing. Urang balik heula. Sama kok sepi? Terus jasa. Tadi baturan aing cuma di dieu. Bawa balik gara-gara hujan. Jangan. Sia di teteangan. Kok sih leceng ngogok di dieu? Aduh, naon? Leceng ngogok di dieu. Tadi di ditu aya sireum euy. Aya sirup. Batur aing. Ayeuna hujan kumaha tuh? Atuh kumaha ieu? Baru dak eueuh. Hujan aya. Gara-gara corona ieu teh. Kumaha ieu? Ieu mah ngaranna ge ngabuburit henteu jadi. Aduh, aing euy. Masih beli. Naon?